Pasulun ari ieu teh hiji pasal nawaqidul wudu ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awwalu ari anu kahijina al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan dua. Min kubulin buktina tina kubul au duburin atawa tina jubur. Rihun eta hitut au ghairuhu atawa lian ti itu rih illa lamaninya kecuali cai mani. Aslani ari anu kaduana Zawalul akli eta leungit akal binaomin ku sabab sare au ghairihi atawa lian ti itu naom. Illa nauma qaidin kecuali sare na jalma anu diuk mumakkinin anu natepkeun mak adahu kana biritna itu qaid minal ardi ti bumi. Asal lisu ari anu katiluna iltiko ubasyaratai rajulin eta paantel dua kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiroyini